Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg ayeuna kantun bagian anu ka 25 na salawe pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Kieni ti palihan Majalengka atanapi anu sok disebat ku Rebeka Almaira. Kangge Aceh Kieni ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagean anu ka salawena. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak tungdung tes. Jung harita si Openg nangtung teu anta parah deui terak langsung ngawatek ajian hujan silantang. Wush. Si Openg ngagerakeun sapasang leungeunna. Geus kitu sek sapasang leungeunna ditadahkeun ka langit. Nalika leungeunna geus ditadahkeun ka langit dak dumadakan langit jadi angkeun teu lila ber di sakara-kara hujan turun meuni badag dibarengan ku angin anu seah pating saleor. Si Openg kadenge ngagorowok ya hujan beuki gede atuh pes seuneu gayuhan si janggot naga teh anu tadina ngabebelah ngadadak pareum. Tapi barang jeung kitu ret hujan oge ngadadak raat cerjeug si janggot naga jeung si Openg pating jerigjeg mundur ka tukang berebei katenjo getih ngalai tina juru bibir si janggot naga jeung bibir si Openg. Tetela bantrokna kakuatan panas gayuhan si janggot naga jeung kakuatan banyu
gayuhan si Openg ngabalukarkeun duanana tatu di jero. Tapi si Janggot Naga lain ieu kapok, manehna ngadon beki panasaran. Hatena boga niat arek ngatrukeun sakabeh elmuna. Set, si Janggot Naga rek ngawatek ajian pamungkas, nyatana hiji ajian sakti ciptaan Ki Sancaweling anu tacan pernah digunakeun saumur hirupna. Lantaran eta ajian kacida bahayana, sigana bae saha bae anu kabeunangan ku eta ajian tong boro jelema, najan batu segede gunung bakal hancur lebur jadi lebu. Set, ajian pecut lahar iblis. Nempo musuhna geus sayaga rek ngawatek ajian pecut lahar iblis. Si Openg sadar kana kayaan, pasti musuhna rek matek ajian pamungkasna anu tangtuna bakal ngabahayakeun kana jiwana lamun teu diimbangan ku kakuatan sapinuhna. Taya deui jalan pikeun si Openg iwalti dirina kudu ngawatek ilmu pamungkas oge, nyaeta ajian bayu limbungan. Sat, si Openg nyabut heula topeng pusaka tina balik calanana. Rap rap eta topeng teh dipake. Geus kitu si Openg gegerenyeman mapatkeun ajian pamungkasna. Sedengkeun si Janggot Naga harita nyabut pakarang pusaka andalanana, nyaeta mangrupa pecut pondok tina cangkengna. Eta pecut nu katelah pecut lahar iblis. Najan eta pecut pondok dijieuna ukur tina injuk kawung, tapi eta pecut lamun seug digunakeun dibarengan ku ajiana, eta pecut bakal ngadatangkeun kakuatan anu rongkah. Setiap sabetan pecut bakal mawa cahaya lir kilat anu panas. Setiap barang anu kakeunaan ku sabetan eta pecut bisa dipastikeun bakal hancur burak-rakan. Najan eta barang mangrupa gundukan batu karang atawa gunung batu. Komo lamun keunana ka manusia geus tangtuna bakal hancur lebur jadi lebu. Seret serebet eta pecut geus dilaan tina cangkengna. Pecut disabat-sabatkeun luhureun sirah. Bari harita si Janggot Naga gegerenyeman mapatkeun ajian saktina. Pecut nguir beuki tari. Tina tungtung pecut pating buricak kaluar seuneu meuni beureum. Dibarengan ku pating kolebat cahaya bodas lir kilat ditambah ku sora nu ngaguruh. Lamun seug bae anu jadi lawana lain si Openg geus tangtuna bakal soak ningali kahebatan ilmu si Janggot Naga model kitu. Tapi si Openg kadon batu. Manehna lain saurang jawara anu ecek-ecek, tapi saurang jawara anu geus masagi ku pangarti, jembar ku panalar. Ilmu pangaweruh anu kacangking ku dirina geus cukup keur ngalapis wawanena. Harita si Openg babatukan deui. Sat 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 sat. Si Openg nu harita geus make topeng koneng ngagerakeun sapasang leungeunna. Barang jeung kitu si Openg gegerenyeman mapatkeun ajian pamungkasna, nyaeta ajian bayu limbungan. Hiji ajian anu bisa ngagayuh angin anu rohaka lir angin tornado. War 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 war. Cacap si Openg mapatkeun ajian bayu limbungan. Harita ngadadak aya angin anu ngatius tuluy muter hareupeun si Openg. Beuki lila
eta angin beukit tarik muihna wus 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 wus. Kadenge eta angin ngaguruh sea ngaguruh handaruan tatangkala nu aya di sabudeureun eta tempat mimiti pating aroyag pating arandoy pating pelenod suhunan imah oge pating arenag kenteng-kenteng anu hampang mah geus pating cengk pating geleber haliber kaangkat ku angin anu muter. Bareng jeung kitu si Openg jeung si Janggot Naga harita ngagorowok masing-masing pada ngagayuh ajian pamungkasna dibarengan ku tanaga nu meh sapinuhna. Ya geleber hus barasat geleger buludak jelegur. Dua kekuatan anu rohaka bantrok sapada harita ngabalukarkeun sora nu ngajelegur lir sora gelap saleser. Kilatan cahaya gayuhan si Janggot Naga diadu jeung kakuatan angin puyuh lilimbungan gayuhan si Openg. Wus angin puyuh bukit tarik ngagulung awak si Janggot Naga. Kitu deui samberan kilat terus kokolebatan nyamberan awak si Openg. Tapi dua nana harita masih tagen dina tangtungana masing-masing teregrog-regrog. Tapi lila beuki lila katempo awak si Janggot Naga mimiti doyong kagigir. Sedengkeun si Openg meniti pepereket nahan tangtungan awakna. Ya meh bareng si Openg jeung si Janggot Naga ngagerok satarikna. Sora nu ngajelegur disada deui leuwih tarik batan tadi. Balukarna harita awak si Janggot Naga ngajelepung ka luhur kabawa ku angin puyuh lilimbungan. Geus kitu awakna muih di luhur tuluy ngabelesat ka bawah hiber. Si Janggot Naga ngoceak maratan langit. Sedangkeun si Openg harita dadayag dagan ka tukang meh wae ngajengkang. Tapi si Openg gancang nakar deui kakuatanana. Akhirna belesek. Suku si Openg ngabelesek kana lemah bakat ku teuas nahan kakuatan anu ngadorongna. Berebei. Katenjo tina juru bibir si Openg berebei getih seger. Tetenjuan si Openg jadi ranyai kararoneng. Sirahna asa muter. Tapi si Openg kitu mah masih kuat nangtung. Sedangkeun ari si Janggot Naga teuing kumaha nasibna. Awakna masih kakalayangan kabawa muter ku angin puyuh anu beukit tarik beuki ngajauhan. Si Openg harita nangtung bari ngatur napasna anu geus reng hapranjung. Kakuatana dipantengkeun. Geus kitu gancang ngabadol sukuna anu mebes kana taneuh samet mumuncangan. Koloyor terus si Openg leumpang rek muru ka imah pakuwu. Lengkahna rada rumanggieug bangun anu geus meh ampir beakeun tanaga. Barang nepi ka teras imah si Openg langsung muru kana golodog laju gek diuk. Laju si Openg musurkeun deui kakuatan ngaluarkeun tanaga murnina pikeun ngusir hawa anu teu ngeunah dina jero awakna. Geus kitu gap si Openg ngaragap kana topeng dina beungeutna maksudna arek dilaan. Tapi aduh eta topeng pageuh hese dibuka. Aduh geuning pageuh euy pageuh kieu ieu topeng teh sika nu embung lesot. Aduh ih ceuk si Openg bari guhat gahit hayang muka topeng tapi anggar teu bisa jiga napal make lem Korea. Aduh hese geuning euy siga anu dilem wae kunaonnya euy. Keun baya tuh ari embungeun dicoplokeun mah meureunnan pedah aing loba teuing naker tanaga jadi we topeng koneng teh napal dina beungeut aing. Keun baya asal ulah napal dina bujur we cek si Openg. Ayeuna mah karasa awakna rada aya deui tanagaan najan awak karasa pasiksa nyeri satulang sandi.
Keur kitu torojol Pakuwu jeung kulawargana pating torojol anu tadina tas ngungsi ka tempat anu aman sabab sieun kabalerang kuno tarung adu jajaten. Jang Openg teu kuna naon Jang? Aduh syukur geuningan Ujang salamet. Kula meni hariwang sok sieun Jang Openg ka sorang. Cek Pakuwu. Alhamdulillah Pak euy. Uing salamet sok sanajan teu kabagian bansos. Ibuna cik atuh panyokotkeun cai herang keur Jang Openg. Karunya pasti hengeun nginum hanaang di atas tarung. Ayo. Cek Pakuwu marentah ka garwana. Atuh ibu kuwu jeung anak minantuna ting laleos rek asup ka jero imah. Sakalian ibu kuwu mah arek nyokot cai keur si Openg. Ari Pakuwu ngadeukeutan si Openg, tuluy gek diuk gigireunana. Aduh, Pakuwu, uing mah kakarak uing alaman tarung nepi ka tutumpuran kieu mah euy. Nepi ka ilmu pamungkas dikaluarkeun. Tapi uing rada sedih ya teh Pakuwu euy. Sabab tetela geuning si janggot naga teh geuningan lain batur. Tapi batur salembur uing baheula Pakuwu euy. Cek si Openg. Ngadenge kitu gebeg Pakuwu ngaranjung. Hau, baru batur salembur geuning Jang. Nya Pakuwu. Si Dede eta teh anak Mang Utam, tetangga uing. Aduh, sok sieun we manehna teu salamet Pakuwu euy. Aduh, padahal mah ari apal batur salembur mah ulah dituluykeun atuh tarungna tadi teh Jang. Nya kahayang uing ge kitu tadina mah Pakuwu. Tapi nya si Dedena memaksa. Malahan manehna teh mibanda ilmu anu araheng, anu matak ngabagekeun jiwa uing. Nya uing mah ngabela diri atuh Pakuwu. Nya ari kitu mah teu salah di Ujang atuh Jang. Keun atuh ulah ting di pikiran. Anu penting mah ayeuna Ujang salamet. Tapi si Openg kadon ngahuleng mikiran kumaha nasibna si Dede alias si janggot naga. Sok sieun teu salamet. Kumaha lamun si janggot naga tuluy ragrag ka laut. Kumaha lamun ragrag ka jungkrang. Kumaha lamun tuluy mewet geus pasti manehna bakal ngarasahan jakal. Sedengkeun jalema anu keur di pikiranana nya si janggot naga. Harita si janggot naga masih keneh ngalayang ke bawah angin puyuh gayuhan si Openg. Awak si janggot naga kakalayangan lirlang layangan anu kapakan. Kakalayangan cukup luhur jeung jauh. Tapi akhirna awak si janggot naga nyilorot rek murag. Dina kayan kitu lalembutan si janggot naga geus eueuh manehna geus kapaehan teu inget di bumi alam. Kersaning hiang dumampara tacan waktu kana ajalna sabab harita ya saurang jalema anu kabeneran ningali awak si janggot naga anu keur nyilorot ka handap. Eta jalema teh tayalian si Aib alias si Gondewa Sakti. Si Aib anu keur diuk dina luhur batu tas nyegerkeun awakna tina tatu alatan tarung jeung Dewi Anjani. Si Aib harita curingha cung si Gondewa Sakti cengkat belesat tuluy ngabelesat loncat arek nyanggap awak si janggot naga corelat jelengkep kalayang celek. Si Gondewa Sakti hasil nyanggap si janggot naga. Geus kitu si janggot naga digolerkeun dina luhur batu nemprak. Waduh, nakunaonnya ieu jalma ragrag di langit. Palang siang lain manusia. Buah-buah makhluk sabangsa katumbiri yo. Ah, tapi piraku aya katumbiri janggotan. Da katumbiri mah cekolat oge putri anu rek marandi bade karulis. Ieu mah janggotan jiga mbe badot. Kitu gerantes si Gondewa Sakti. Hatena pinuh ku rasa kaheran. Nah bisa aya jalema ragrag di langit. Tapi kajen kitu
hate si Gonewa Sakti boga niat arek nulungan eta jalma. Si Gonewa Sakti can apaleun lamun sabenerna eta jalma nu ragrag di langit teh si Dede batur salemburna sobat dalitna di lembur lengkong kulon. Bubuhan beungeut si janggot naga ayeuna mah geus loba parobahan. Janggotna leuwih panjang, cambangna kandel, buukna jabrik, katambah aya urut tatu dina irung nyaeta tatu balukar ti kusru waktu dilatih ku Kisan Caweling di Gunung Tampomas. Keunah ku aing rek ditulungan sanu nyaho ieu jalma teh emang patah keur aing ke. Sabab aing butuh batur keur ngalawan si Openg jeung ngalawan si Dewi Anjani. Sanu nyaho ieu jalma teh boga ilmu anu luhur. Buktina we ieu jalma turun ti langit. Meureun mah incunan ini anteh. Cek si Gonewa Sakti, manehna boga kayakinan yen jalma nu arek ditulungan ku manehna teh jalma sakti. Sok sanajan ayeuna keur dina kayan kapiuhan. Geus kitu mah si Gonewa Sakti gancang indit heula arek neangan cai jeung neangan ramuan keur piubareun. Teu kungsi lila oge si Gonewa Sakti geus balik deui bari mawa cak kana kodong awi, mawa cai kana kodong awi jeung dangdaunan sakepeul rek dijieun ubar. Geus kitu dangdaunan piubareun teh direndos dina batu terus diwadahan kana daun talus. Sajroning ngaramu ubar hate si Gonewa Sakti ngagalecok. Aduh, sigana mah ieu jalma teh geus ngalaman tarung anu rongkah. Buktina we manehna ngalaman tatu di jero anu cukup parna kieu. Tapi anehna bet bisa ragrag di langitnya. Sigana we nu jadi lawana lain jago ata-ata, tapi jago nu nyangking ilmu tingkat luhur jigana mah. Keun lah lamun geus nyaring rek ditanya ku aing. Tah, geuning batuk wae we. Wah, jigana mah tereh nyaring ye. Cek si Gonewa Sakti. Geus kitu ramuan anu meunang ngaracik teh dibalurkeun kana dada jeung kana pingping si janggot naga anu katampo gareuneuh. Duh, cilaka. Lamun teu buru-buru ditulungan, ieu jalma bakal nemahin pati. Sabab tetela jantungna meh ampir eureun ngaretegna ye. Aing kudu gancang-gancang nyalurkeun kakuatan ka manehna. Ngaluarkeun tanaga murni pikeun ngusir racun-racun jahat dina anggota badanna ye. Geus kitu gancang si Gonewa Sakti ngarekepkeun silana. Gerenyem manehna mampatkeun jampe pamakena bari museurkeun kakuatan kana sapasang leungeunna. Harita katempo leungeunna ngageleter ter 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 ter. Leungeun si Gonewa Sakti ngageleter hebat. Geus kitu tel leungeun si Gonewa Sakti diantalkeun kana dada si janggot naga anu geuneuk meleuk. Waluyaning jati, waluyaning raga, asal waras kudu waras. Puah! Cek si Gonewa Sakti bari nyiduh kana dampal leungeunna tuluy diusapkeun kana beungeut si janggot naga. Teu sakara-kara harita si janggot naga ngadadak lilir nyah beunta panonna meletet. Aduh aing can ele. Aing can ele si ag. Cek si janggot naga bari pupuringisan ngagerendeng ngomong sorangan jika jalma oa. Can ngaku eleh tapi ngajoprak lur euy. Syukur ari ilaing geus sadar mah lur. Cek si Gonewa Sakti. Korejat. Si janggot naga ngorejat tuluy neuteub antep ka si Gonewa Sakti. Pok ngomong bari mencrong. Sanjeun. Na anjeun adu geus tulungan dewek. Cek si janggot naga ngomongna leuleuy jeung sopan. Bener. Uing pisan anu geus nulungan si laing. Sangaran si laing. Cek si Gonewa Sakti.
ngomongna anggar kasar jeung gariha da geus kitu tabeatna. Aduh, hatur nuhun euy, kuring geus ditulungan. Wanohkeun ngaran kuring katelah masih janggot naga. Oh, wanohkeun atuh ngaran uing si Gonewa Sakti. Kumaha teh mimitina anjeun bisa ragrag di awang-awang geuning. Si Gonewa Sakti geus teu sabar hayang nyaho caritana naon sababna si janggot naga bisa ragrag di langit. Aduh, panjang caritana mah. Kieu ye caritana mah, tapi kuring hayang nginum heula ye. Cek si janggot naga bari ngarongkong kana lodong. Geus kitu regot weh nginum bangun anu hanaangna keranan. Sanggeusna nginum derak-derak weh si janggot naga ngaguar alakona. Nyaeta nyaritakeun dirina anu tas tarung parebut umur jeung si Topeng Koneng. Anu akhirna dirina kabawa hiber ku angin gayuhan si Openg. Anu ngabalukarkeun dirina ngapung ka awang-awang. Ngadenge carita si janggot naga, harita si Gonewa Sakti menimbun celik ruas kacida. Sabab tetela si janggot naga teh geus tarung jeung si Openg musuhna sorangan geuningan. Tetela si Topeng Koneng teh elmuna cukup luhur oge. Sabab kuring sorangan oge pernah ngajajal tarung jeung manehna. Anak kitu mah urang teh boga musuh nu sarua atuh lur. Lamun dilawan kuduaan mah pastina si Topeng Koneng teh bakal eleh ku urang duaan. Cek si Gonewa Sakti. Heueuh. Keun engke mah urang rempug kuduaan deui. Najan manehna teh sabenerna mah batur salembur anu baheula mah hirup bebarengan di lembur jeung kuring. Kumaha? Batur salembur? Kunaon batur salembur bat bisa jadi musuh geuning lur? Panjang lalakonna mah. Ngan manehna teh batur salembur kuring waktu di lembur Lengkong Kulon. Keke. Lembur Lengkong Kulon. Si Gonewa Sakti beuki buncelik ngadengi si janggot naga nyabit-nyabit lembur Lengkong Kulon. Sabab apanan eta teh lembur manehna sorangan. Bener, lembur Lengkong Kulon nyaeta lembur anu geus diancurkeun ku balad Karaman pimpinan si Jembrong. Satadina kaula teh arek numpes Karaman setan kamurang jeung si Jambrongna. Tapi pamaksudan eta gagal sabab Bapak Kukut uing anu ngaran Ki Jobrol kaburu dipaehan manten ku si Topeng Koneng. Cek si janggot naga. Atuh puguh we. Si Gonewa Sakti beuki ngagebeg kaget. Sabab lembur si janggot naga teh geuning bet sarua jeung lembur manehna. Keke lur. Ngaran lembur anjeun kunaon bet sarua jeung ngaran lembur kuringnya. Anu sarua ancur deui ku Karaman anu dipimpin ku Ki Jambrong. Cek si Gonewa Sakti bari neuteup seukeut ka si janggot naga. Ngadenge kitu si janggot naga malik neuteup ka si Gonewa Sakti. Lila duanana padu teuteuk. Sanggeus cukup lila duanana silih teuteuk, no atuh. Duanana ngajorowok meh bareng. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Hapuntennya sakedap ngadongengna. Margi ieu mamang aya kaperyogian bade ka rumah sakit heula. Bilih anu bade nyawer mangga kantun kana Bank BRI. Bilih bade meser gula kantun klik link anu aya di belah kenca video. Hayu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.